Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Wa ba'du usikum ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapayunan kembar anu dihormat atau dimuliakan ku Allah. Bapak pembina yayasan Bapak Kiai Haji Abun anu dihormat atau dimuliakan ku Allah. Marsa Ustaz Roni aja Ustaz Ali anu dihormat atau dimuliakan ku Allah. Ibu-ibu jamaah anu diantos nasihat sareng doa-doana anu dihormat atau dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah dina suasana kemerdekaan HUT RI anu ke-78. Urang tiasa hadir kanggo ngalaksanakeun zikir muhasabah. Mudah-mudahan makna kemerdekaan ieu leres-leres urang janten merdeka lahir, merdeka batin, merdeka dunia, merdeka akhirat. Satriacan nguraykeun takmim, urang doakeun jamaah anu nuju teu daramang, anu lahir, anu batin. Alhamdulillah Bu Hajah hayat tasih katingali sehat. Mudah-mudahan tara sehat. Utamina nu hadir ka dieu teras bala putrana tadi nyuhunkeun doa Erwin, Hendro nuju berlayar, mudah-mudahan sing salalamet ibu. Pokoknya para putra orang sing sukses anu gacan didamel mugi-mugi gaduh padamelan anu gacan gaduh jodoh mugi-mugi aya jodohna sing harageng milikna ya mayasir ya sir ya Allah. Al-Fatihah. Terus aya nu hoyong gaduh bumi ibu. Tapi hoyong gaduh bumi nanti anu agung gitu. Hari 500 juta mah tos siap. Ya mudah-mudahan enggal-enggal gaduh bumi. Karena ibu-ibu nanu teh acan gaduh bumi, komo kamu pangusina carogena can aya. Mudah-mudahan sing enggal kayak jodoh. Anu bade nambih deui. Pameget tawa istri mati kayak gini. Mudah-mudahan sing sukses lancar amin ya Allah ya robbal alamin. Kareng kehadiran ibu-ibu ka dieu alhamdulillah aya nu ti Bojong Pak Haji. Kareng Ibu Haji sareng sadaya di pesantren teras di Marga Mulia di Cimalaka. Mudah-mudahan lengkah-lengkahna dicatat janten pahala ibadah sareng kiparat karena kesalahan-kesalahan urang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa akrimna bit taqwa. Allahumma sallimna min bala'id dunya wa adabil akhirah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekedar pengantar sakumaha anu kauninga urang ayeuna aya dina suasana HUT RI anu ke-78. Mudah-mudahan ke kaping 17 urang sadaya tiasa zikir muhasabah. Artosna introspeksi karena kadar ketakwaan urang ka Allah. Margi jalmi-jalmi anu takwa anu baris merdeka lahir, merdeka batin. Ke karaosna ku urang nah urang teh leres-leres merdeka atanapi gacan. Margi aya jalmi teh aya anu merdeka lahir tapi teu merdeka batin.
Kayak mah jalmi ari dunia mah sukses, mung akhirat itu sukses. Pangkat luhur, harta seueur, tapi batin kasiksa. Mari tara ibadah. Jika jalmi caroge kasep beunghar, tapi hanya kal galaknya pelit. Eta teh lahir merdeka, batin kasiksa. Jadi upami gaduh caroge teh nya kasep, beunghar, bageur kedah nama. Anu kadua aya anu batin mah merdeka mung lahir teu merdeka. Ieu masih gana urang ya. Secara lahir kurang beruntung ya. Sabulan hoyong 10 juta ge mani sesat. Awang geringan wae, hirup kalah loba hutang. Tapi batin tenang, margi zikir ke Allah. Ahli tolabul ilmi, ahli ibadah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sehingga batin tenang. Aya di jalmi teh. Lahir merdeka, batin merdeka. Kaimanya di dunia beunghar, gaduh jabatan, bari soleh, ahli ibadah. Dina panangan teh Ibu, panangan kenca HP, panangan katutas be. Saku dipayun, Quran, dipengker dompet, metet. ATM teh teu siga urang pan ATM teh mandiri wungkul. BNI, BCA. Dina ATM teh aya anu 100 juta, anu 1 miliar batur. Tapi soleh Ibu. Upami nuju di jalan pas adan. Sakumaha sibuk nage mengkol heula ka masjid. Turun di masjid terus kitu abda salat aya kotak amal langsung ngalebetkan nu dipilih teh anu beureum. Lebetkeun ka kotak amal. Nah eta mah merdeka lahir, merdeka batin. Anu kaopat aya jalmi lahir kasiksa, batin kasiksa. Di dunia pamajikan cerewet nyagoreng patut. Upami salaki nya salaki teh keur goreng patut, pelit deh, bari galak. Bari tara ari ibadah, salat. Tara ibadah. Bari maksiat ke Allah, resep nanti gitu nguseup judi online para itu. Gaple, bari teu salat, ari gaple nguseup bari ari ibadah mah teu nanaon, ieu mah keur malalai bari teu ibadah ka Allah. Ta eta mah saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Teras Ibu hati-hati, mudah-mudahan orang tiasa ngisi kemerdekaan ieu tong disia-siakeun. Pergi seseueurna urang teh ongkoh tasakuran tapi eusina hiburan. Malam 17 Agustus teh kalah kabujur anu di goyang-goyang teh kedahna mastaka tahlil kintunkeun ka para pahlawan anu tos berjasa. Ieu mah kalah ajrag-ajragan untung teu dicekek ku para pahlawan anu tos ngantunkeun batur mah nyawa tarohanana. Hari urang kalah hura-hura, margi kemerdekaan disyukuri sana sekedar nancepkeun bendera mulas tembok, tapi justru orang ngadoang ke Allah jaga kemerdekaan sareng salamina hati-hati. Margi teu mustahil enjing pageto penjajah-penjajah baru tiasa ngajajah kahirupan urang. Dicatat Ibu, kayak dibahas nama, margi penceramah ayeuna mah AA Kembar. Ieu raina rakana ya. Rai. Ramana. Rakana raina. Kangge dina kuis saya. Mung kedah dalilna benar akurat lengkap naon disebat raina, naon disebat rakana. Enten alasanana jelas.
Ibu, orang kedah hati-hati teh, margi Belanda terus diusir, Jepang terus diusir, tapi musuh orang aya keneh. Kahiji nyata mukminun yufsidu, jalmi mukmin nu dengki. Rudet mayuna nu dengki mah ibu. Urang senang kalah susah, urang susah kalah ka senang. Urang meser kulkas muriang, kalah panas tiris. Urang meser gelang teu pira ibu, gelang teh meser ukur 100 gram da panas tiris. Jalmi nu hasud. Ribet. Pokoknya jalmi tetep we aya we hati-hati anu hasud ka urang. Pergi di mana-mana ge, bade di bumi, bade di majlis taklim, bade di tengah-tengah masyarakat, aya jalmi nu resep, nu cuek, nu mewah ka urang mungkin aya. Jadi kehati-hatian. Termasuk urang anu teu kaing hasud ka batur, mah amal ibadah urang saeb nalika hasud ka batur. Anu kaduana nyaeta jalmi kafir harbi, kafir anu ngaganggu siga Israel ayeuna. Kalebet pimpinan Hamas ibu Ismail Haniyah ayeuna ngantunkeun bumina langsung dirudal dugi ka hancur bumina, keluargana saeb. Ayeuna instruksi di Dewan Masjid Indonesia netepan goib. Enten ibu ke ba'da netepan duhur, satos netepan ba'da duhur sunahna netepan goib kanggo pimpinan Hamas. Ayeuna anu tos maot teh di jalur Gaza 39.000. Pokona mah bade budak, bade istri anu hamil ge upami tepang sareng pasukan Israel bunuh. Janten ngabunuh orang Islam teh jihad anu paling besar kanggo orang-orang Israel. Hingga mudah-mudahan orang ngadoa ibu kafir-kafir harbi enggal-enggal dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami kafir zimni mah anu teu ngaganggu ka urang teu nanaon. Teu kenging diganggu. Saur Kangjeng Nabi man ada zimnian faqad azani. Sajalmi anu ngaganggu kafir anu teu ngaganggu, kafir zimni berarti ngaganggu kami. Enten upami aya tatanggi urang kafir bager sok masihan tuangeun asal entong tuangeun haram tampi. Upami nyumbang ka urang tampi. Jadi upami orang-orang kafir masihan artos tampi bu halal. Di Islam oge upami hasil ngarenten hasil korupsi haram, tapi teh orang kafir mah asal sanes kayak ngarenten tina usaha halal tampi. Seueur ibu orang-orang kafir sok nyumbang ka pesantren aya nu 100 juta atau nu 200 juta. Aya anu ngiring kurban. Nanging moal gaduh pahala jalmi kafir mah upami nyumbang ka urang. Margi kahalang ku kekafiranana. Margi syarat ditampi amal teh nyaeta kedah Islam. Tapi diajak Islam supados gaduh pahala teh rata-rata alimeun. Kaon margina upami lebet Islam maka moal kenging warisan. Kewe cenah lebet Islam teh ari mertuana maot. Jadi sieun teu kabagi warisan. Upami Kristena atanapi kafirna beunghar. Janten seueur kafir nu balager teu kenging diganggu saperos kitu. Begitu jalmi munafik nu katilu. Tah ieu berat ngalawan jalmi munafik mah idharul iman bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Jadi ari payuneun ningali keimananana lisanna mah abdi resep ka Pak Haji, aduh kembar mah nya kasep nya bageun nya soleh. Payuneun teh teh. Ari pangkurun mah wah sarua we ustad ieu teh jelema. Tah eta jalmi munafik ieu. Janten ningalikeun keimanan dina lisana tapi nyumputkeun kekafiran dina hatena siga buah kadongdong. Jalmi munafik mah di luarna sae tapi di lebet nama pakuranten. Naudzubillahi min sehingga siksaana berat jalmi munafik mah dibalangkeun ka karak neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Jalmi munafik baris dibalangkeun ka kerak neraka, aspal teh kerak minyak bumi. Wa mang
walang tajidalahum nasira sareng teu aya saurang jalmi anu nulungan jalmi munafik. Sehingga hati-hati Ibu. Ciri jalmi munafik kan tilu, bohong, khianat, ingkar janji. Aya tilu ciri dina diri urang anu tilu eta urang kalebet jalmi munafik. Naudzubillahi min. Anu kaopat nyaeta nafsu anu teu tiasa ditahan. Kayu musuh urang. Janten musuh anu paling bahaya teh nyaeta seueur kahoyong. Kenging urang seueur kahoyongnya punya. Hoyong beunghar, hoyong luhur pangkat, pokoknya hoyong sukses we. Tapi kedah disesuaikan sareng kemampuan. Urang hoyong ngabangun bumi, tapi artos pas-pasan, akhirnya dibelaan ngutang kaditu kadieu. Kapepet, kapinjol teh, akhirnya sanes bahagia. Malah hidup terlilit hutang akibat teu terukur. Hoyong gaduh mobil, gaduh motor, kredit kaditu kadieu. Kumargi teu aya aturan, teu hitungan, teu ukuran, akhirna nalika urang kajiret ku hutang moal aya nu nulungan. Janten upami hoyong bahagia, kebahagiaan sanes karena urang beunghar, sanes karena luhur pangkat, penderitaan sanes karena urang miskin, tapi karena kurang bersyukur karena nikmat ya Allah, akhirna teu tiasa nahan diri. Janten tahan Ibu. Insya Allah hirup pas-pasan oge hari urangna bersyukur mah bahagia. Biasa urang katinggalina beunghar tapi teu pernah bersyukur, teu pernah ibadah, tetap cilaka. Anu terakhir nyaeta setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh anu nyata. Ketika tingali tapi eta teh musuh anu luar biasa. Sehingga istimror urang salamina ta'ud. Ieu pakarang urang ngalawan setan. Katakan sholat ta'ud upami ibu malaweung eta teh berarti kagoda ku setan. Enten baca ta'ud. Ta'ud teh 2 kali Ibu dina sholat mah, kahiji sateacan sholat, kadua saatos doa iftitah. Sateacan baca Fatihah aya sakatati sholat. Jadi tenang sakedap baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kitu baca Fatihah dina netepan. Dina rakaat anu kahiji. Kedacan baca Quran malah upami diselang-selang tadarusan baca Quran teu diselang ku bismillah ku ta'ud. Shadaqallahul adzim. Terus kitu ka anu kadua. Teu bismillah ge teu nanaon ta'ud we. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus kitu. Kayak gentos ta'ud deui. Salamina istimrar, nyalindungkeun diri ke Allah Subhanahu wa taala. Eta hati-hatinya punya, mudah-mudahan orang merdeka lahir, merdeka batin. Terus orang bersandar ke Allah, terus bersatu, memperkokoh keimanan, memperkuat kebersamaan, sareng salamina orang sadaya. Doa ke Allah, insya Allah orang merdeka dunia, merdeka engke di akhirat. Janten engke kaping 18 Agustus Ibu, urang ayakeun dzikir kemerdekaan. Pami tiasa biasa acukna bodas, teras kerudungna beureum. Minimalnya 50 sampai 100 urang ayakeun tahlil akbar. Tempatnya di Nurul Aulia Ibu. Kaping 18 Juli. Upami aya rezekina urang menyantuni anak-anak yatim. Kumaha? Ya tos karnaval. Oh kaping 18 karnaval. Anu karnaval sami wae da ibadah. Mung ieu mah kahiji tos rutin Ibu tiap minggu anu katilu urang ngayakeun santunan yatim minimal 20 jalmi. Hari kahoyong mah upami aya rezekina 78 jalmi. Mung caket teh Muharram ka Agustus teh ayeuna mah. Janten milih urangna kamari atos, janten tetep santunan yatim dilaksanakeun mung teu dugi ka 78. Minimal 20. Margi engke kaping 30 rebona rebo wekasan.
Allah nurunkan berbagai macam penyakit, maka kurang sadaya dibentengan ku ngaluarkeun sedekah. Utamina sedekah teh ka keluarga nu caket Ibu, ka Ibu Rama, terus ka tetangga, ka anak-anak yatim, eta we anu diutamikeun. Timguring ge pidoana, alhamdulillah aya anu wakaf sababaraha jalmi kalebet, aya anu masihan 15 juta Ibu kanggo pembangunan Majlis Taklim terbuka di Nurunisa. Alhamdulillah dana awal aya 15 juta. Dietang-etang sareng keramik ukuran 12 kali genep 72 itu sekitar 20 juta. Upami diborongkeun pasang sepandek ukuran 72 meter teh kali 450 nu paling sae sekitar 32 yuk. Hari iman 25 juta teh sareng pasang keramik. Daya tiasa dimanfaatkan ku ibu-ibu anu gaduh rezeki, catatana gaduh rezeki kanggo sedekah ka Ibu Rama anu tos ngantunkeun di niatan wakaf. Alhamdulillah kamari kan wakaf di Ibu Haja Haya ge sareng jamaah-jamaah teras we ditapelkeun eta mah ka Nurul Aulia, ieu mah ka Nurunisa nu di Turuna Manggala. Dinten wakafna biasa 3 Ibu jenisna teh. Kahiji keramik 50.000. Anu kedua bajaringan 85.100 we lah. 5.000 kanggo ongkos. Tapi telebet Ibu wakaf kanggo ongkos mah, kanggo tukang telebet. Janten kanggo engke paku lah. Janten teu kenging wakaf CF wakaf mah. Jadi kanggo pekerja teu tiasa dilebetkeun kana wakaf. Terus sepandek mah pangaosna aya nu 340, aya nu 400, eta nu full. Eta mangga bilih bade upami henteu urang ngempelkeun kanggo anak yatim, kanggo urang mah kanggo yatim we heula, kanggo kaping 18 sareng kaping 30 rebo wekasan. Mung rebo wekasan mah ditambihan ku netepan taubat. Kalebet engke diterangkeun Ibu netepan arwahi, artosna tiap bada magrib sa gedengeun awabin urang netepan kanggo hampang supados nalika sakaratul maut teh Kangjeng Nabi hadir nungtun ka urang sadaya. Enten hoyong dihampangkeun sakaratul maut. Allahumma hawwin fi sakaratil maut. Dan mudah-mudahan dihampangkeun maut dina kayan husnul khatimah. Ieu mah sekedar ajakan sifatna teu wajib. Aya wae ngiringan Ibu. Simkuring ngajak wakaf teh margi anu teras ngocor ka alam kubur upami ibadah urang kirang teh nyata wakaf. Jadi wakaf mah teu tembus ka akhirat. Nulungan di alam kubur, upami urang soleh katambihan, upami urangna seueur dosa dikirangan tah ku seueurna wakaf. Jadi wakaf teh teras we nungtut teu kedah seueur wae, disesuaikeun sareng kemampuan. Margi prinsip hukum Islam taklilu takalif, kemampuan jalmi berkurang, beban hukum berkurang. Anu gaduh rezeki tadi masih 15 juta, anu rada kirang 10 juta, anu kirang 1 juta, anu tegaduh pisan 100.000, anu tegaduh pisan 2.000 ge alhamdulillah. Jadi teu kedah maksa, nu tegaduh asal hadir ngadoa, mudah-mudahan henteu urang, anak urang, incu urang anu balaleunhan. Terus engke ngawakapan ka urang nalika urang tos enten Ibu terus bentengan urang ngadamel benteng-benteng pertahanan. Doakeun Halimatus Center Nurul Aulia sareng hampir 40 majlis taklim anu secara langsung dibina ku simkuring. Salamina dilancarkeun rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya dai-dai Porda Ibu Jawa Barat termasuk A Kembar, Busron, mudah-mudahan dipaparin kesehatan lahir sareng batin. Mudah-mudahan Islam ya'lu wala yu'la alih, Islam luhur sareng moal aya nu ngaluhuran. Mudah-mudahan Indonesia tetap merdeka, tiasa ngawujudkeun masyarakat anu marhamah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacan ka AA Kembar biasa aya sawer heula ya Pak. Pokoknya jam 11 beres. Ayeuna we langsung supados kayak ngawaskeun marhaba
kan mahlul qiyamna langsung woi. Disimak baik-baik pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah aya kulkas berwarna ketinggalan. Mangga. Disimkuring sakitu Ibu, pengantar dos panjang, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oh, kuah eta ke wajib pada. Iya nak. Mangga. Langsung we ya. Ada lagi. وسلم وبارك عليه